Nyesep, dari ngopi enak pisan mah. Dari sawah teh beh mana wae ya, Mang? Sawah sim kuring. Mohon. Tah nu eta tah. Tah nu eta. Mana? Begitu eta nu eta jeung beditu. Saung eta mah. Itu mah saung tah ieu sawah nu kuring mah tah. Tah Kebon eta mah. kebon mah beh ditu tah ieu sawah nu bede ya nu kuring eta. Ieu nu saha ieu? Ieu mah nu batur. Ieu mah tah eta nu kuring warisan eta teh. Warisan di saha? Ti Bapak Kolot. Ti Bapak Kolot. Kuring mah boga warisan tarina Bapak Kolot beunghar heuh. Ngan ayeuna urang incu ka 7. Jadi we sangsara aing teh. Beunghar 7 turunan. Beunghar 7 turunan. Mang kadalapan di kananya. Tah heuh aing ka 8 jadi kieu Beak. beakeun. Kagehan. Kagehan. Aing. Aki aing jeung buyutna ge kasep. Aing ka 8 kieu jadi naramijud. Kasepna sampai ka 7 turunan. Heeh. Aing kieu we aing ayeuna tungtungna aing turunan aing. Da kadalapan teh nya. Heeh, ka 8. Ah. Uyuhan aing buka sawah sakieu boga beungeut sakieu ge. Heeh. Aing teh. Tadina mah wah atuh turunan bapak urang mah ningrat Irung mancung. mancung kos walanda. Heuh, Nangka. nangka asak heuh beungeut geus we. Eueuh awewe nu kapeng-peongan kabeh ge. Kabeh kapeng-peongan lamun Umang. ku aki urang, ku aki urang. Heeh. Wah, gagah atuh aki aing mah. Atuh pengusaha heuh. Pengusaha. Oh. Kasep pengusaha tajir we mun zaman ayeuna mah heuh. Tajir zaman mun ayeuna mah baheula wah diudag-udag ge. Lain ku awe 5. Teu kagok ku diudag-udag ku awe ge. Oh. Aki aing tah. Ieu ka aing jadi butut kieu turunanana. Mang ka kamari cenah ngadenge diudag-udag deui. Diudag-udag bagong aing mangan. Oh, aing mah. Apa itu udag-udag awewe aing Pas mah. ka 8. Heuh, aing ka 8 eta da mah. Eta kopiah ge pamere deui nya. Ieu mah kopiah pamere ti guru ieu lah poe deui aing pokona pamere ieu. Di mana eta? Banten. Ti guru Gunung ditu. sahanya euy lanceuk urang ieu teh. Lanceuk urangna maot tepar heuh. Heeh. Tah diarah ieu kopiahna ku urang. Di arah Oh, da tadi bapake terus mantap urang saumur hirup ge kopiah ieu moal lesot sing kala kumaha ge. mandi gitu lesot. Dipake we nya. Dipake da soalna bahaya ieu aya Ayo naonan. aya hodaman. Bro. Aya hodaman ieu lamun dipake ku jelema Heeh. nu sejen moal kuateun berat nu sikat. Kieu we beureunya berat. Heuh urang ngungkul nu bisa make mah. Bisa jeg-jeg ya sukuluna. Heuh moal bisaeun pokona mah batur mah nu make kopiah ieu mah. Oh, Mang. Tungkul. Antik Mang kopiahna. Wis ulah gagabah ieu mah dijual Kamari anu nawar. 500.000 nya cek paribasana dijual 500.000 yo. 100.000. Arek 3 juta 5 juta ge moal dibikeun ieu kopiah. Di kamari cenah anu nawar 500 juta. Da antik cenah kan we sabarage dibeli cenah ku saya. Heeh, kamari aya nu datang ka aing ek dibeli ieu 500 juta heuh. Oh, Tadi bikeun wae. tripikeun. Tadi bikeun. Aduh, lebar padahal mah. Atunya heueuh aing meuli kopiah jeung huluna. Jeung huluna. Heueuh, atuh Jeung aing. hulu Mang lah. Heuh, Aduh. aing atuh beuneu huluan. Oh ya. Aing mung teuing aing jeung huluna aing. Kapan cek Mang? Kopiahna teu leupas tina hulu, mesin mandi ge eta. Jadi kudu jeung huluna. Heeh, da aing mung jeung huluna aing butuh keneh hulu aing nya. 500 juta dibikeun. Teu dibikeun jeung huluna. Soalna hayang jeung huluna. Heeh, aing mung teuing anjing. Emang aing hulu peda bisa dipisahkeun. Oh nya. Aduh ganti we tuh hulu ku hulu naon emang neangan. Eueuh deui euy. Eueuh di nu cocok huluna. Oh cocok. Wah, Aing. orang ngerian ge mah geus cocok jeung awak aing lah. Cocok. Wah, cocok. Aduh, aing.